Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zeno Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe-nya ya. Terima kasih. Iya, orang pada nampilkan cerita drama anu judulna Si Kabayan Dukun Jebret. Anu pamainna Aji Abdada Mayati jadi dalang. Abdi sampai dari Lorena jadi Sita. Abdi Muhammad Azhari jadi Si Kabayan. Abdi Panjaimanca jadi Putra. Abdi Biasepia jadi Sultan. Abdi Sipa Paukiah jadi Bu Sukma atau Ibu Saudagar. Dina Nadarul Aliyah jadi Onem atau pembantu Bu Sukma. Abdi Rizky Maulana merantar politik. Si Kabayan Dukun Jebret. Babak hiji Giladang. Sanggeus nikah jeung Nyi Iteung, sifat Kabayan mah masih jadi sarua. Kabayan dikandung dawenangan musik di walungan gawe. Sanajan hasilna teu sabaraha, Nyi Iteung tetep sabar bari kadang kerekan. Sabab Kabayan teu bisa menghasilkan duit pikeun kahirupan sapopoe. Si Aka lain magawe malah cicing bari musik. Aduh, neng mah hirup teh kudu dinikmati. Ieu carana kamu bade hirup neng. Tinggal itu bagi gawe. Kelana jeung neng nyalan paduan teh anu mah ese kok mah akang lulusan SD. Allah ada kamu gawe nu kedul. Gawenan atuh neng. Gawe mana wae, kakubon teh, ngulik teh, macul teh, gawe mah. Kakek. Emangna akang geus sekolah? Kudu nang anu ngalayan akang teh bener. Allah nek kalian apa kawas kumaha atau bagi kawas gitu. Awas hidup mah tuh neng. Kudu nang anu teh nyebut kakang teh sare. Kasep, imut, cucuk, kabeh. Nya salah minum bagus kayak tikus, kudu kakus. Dasar pembecikan geblek. Geus satu orang balik. Ngajuk mari ngadi itu dah, mana sakti bawa kokok. Tungtungna Kabayan balik ka imah. Sedengkeun Nyi Iteung penyakit kecapean terus Kabayan. Babak 2 di imah Bu Sukma. Di sisi sejen pas di imah Bu Sukma, putra anak hiji-hijina keur diudag-udag suster pikeun disuntik lantaran putra ngidap penyakit aneh jeung teu bisa ngadamu. Dia. Jadi jika kita kurang sian pada saya jadi bisa cara medis atau cara sadis. KPKG satu jenon anu pawon sekolah baru laku Apa dalam dia so tahu mereka mau bisa jaga di mobil itu. Ayo nama dipecat kurang keluar keluar. Dasar gabungan. Dia boga pengobatan di orang tuh. ya Bu Gado tadi mendakan ada brosur anu bisa menyembuhkan segala penyakit karena dukun jebret. Oh, tadi di warung ini coba isukan dengan bawa dia. Ya Bu, Isukna anu angkat digeneangan alamat dukun jebret eta. Babak 3 teras imah Si Kabayan. Dari sangka-sangka anu dituju teh imah Si Kabayan. Lantaran imah eta teh bageula imah dukun jebret anu bisa nyanggeulkeun sagala penyakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kela sakedap. Handphone di dia. Excuse
Keesokan si Mbak langsung kabur ke majikana kali tokoh siapkan sajen jeung duit 200 juta dikaresekan. Siap ya aman tabu atau nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babak 4. Ruang keluarga di Imah Busukma. Di Imah Busaudagar, nugus disajikan sasajen maranehna gesiap nyambut dukun jebret anu kabayan anu ngaku-ngaku jadi dukun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tuh saudagar teh? Oh, ini ibu saudara teh. Ya, di saudagar ya anak abdi putra. Abdi dukun jebret anu biasa nyangkirkeun segala penyakit. Oh, mohon. Ya terus biasa dimulai. Biasa. Sadayana nuturkeun jebret. Awur kalawat setan nu jero. Awur keluar setan di jero. Awur kalawat setan nu jero. Awur keluar setan di jero. Ini kasih rupan. Benar-benar mas kumaha. Nah, biasa ngomong Ini apa? apa tuh kan yang Facebook. Jual rusak. Yang satu habis harus berapa kalinya? Sanggeus sabaraha poe, ku saudagar curiga lantaran anak lanjut cager-cager. Ku saudagar ngarasa dirina ditipu. Ku saudagar ngadatangan kabayan jeung polisi. Babak 5. Teras Imah Sikabayan. Assalamualaikum. Wah, jadi buka buka. Assalamualaikum. Kedap, hewan sang kedap. Wilujeng santan leres iya buminang jebret. Terus ayo naon gitu? Dasar tukang tipu. Sanes atuh abdi mah. Juru bicara si Pak Jebret, harus membagikan Mbak Jebret. Tolong bisa panggilkan Bang Jebret. Biasa, kita panggil. Bang. Nyek sekedap. Anda saya tangkap karena sudah dibuat. Gara-gara mana anak orang akhirnya jadi boga pakai kulit. Sayangnya orang mah kudu ganti rugi. Nggak bisa gitu atuh. Duit aku kudu terima tuh bisa dibalik ke deui. Eta mah acan. Tadi sudah cacat. Nya acan subik cacat. Sembarangan mana bari mah mau aya dulu rupanya siga main kos gitu. Sebaiknya Anda mengaku salah. Ya Pak, aku mengaku salah. Kurang bu. Salah Pak Bawa. Akhirnya si kabayan menang ganjaran di dalam warna. Anjeunna dipenjara sababaraha tahun. Tamat. Satya